Ih, kesel dah kemana-mana teh lempang, tuh juga batur naik motor, naik mobil, hayang kemana-mana teh lempang we, coba. Iraha juga batur boga imah gedong, imah ge kos kieu, juga kanang hayam. Dapur ge hayang juga batur, geuning kitu aya kompor gas, ieu mah dina hauk keneh. Oh, iraha batur kos urang kos batur coba. Batur mah teh dituna keneh barareungharna teh titurun temurun. Urang mah nu diturunkeunna atuh aya lain panyakit mah. Nah, itu sih yang kumaha kayak ngahulang kawas kitunya. Yen, diilik-ilik teh ku teteh maneh teh ngahulang kunaon? Aya naon, Yen? Ah, nih teh. Aya naon, Yen? Sok carita ka teteh geura kunaon maneh teh di tempat-tempat teh ku teteh teh maneh teh ngahulang we, hayo. Sok ieu caritakeun aya naon maneh teh kunaon? Heeh, teteh, hirup teh asa kieu-kieu teuing geuning urang teh. Segede kieu tapi teu boga nanaon, teu boga HP, boro-boro HP, motor, batur mah geuning segede kieu teh boga motor, boga HP alus, boga mobil, boga imah alus, imah gedong. Nah, ari urang boga naon imah ge jiga kieu, jiga cangkaneng hayam geuning. Heeh, batur mah boga warisan ti kolotna teh turun temurun, ai urang ngawariskeun naon, aya ngalain ngawariskeun panyakit mah geuning, kalakon humapur geuning. Yen, sing sabar we. Da kahirupan mah meureun aya nu di luhur, aya nu di handap. Yeuh, da Allah mah geus ngatur, meureun urang teh can nepi we kana rezekina. Ulah sok loba ngeluh, ulah sok loba ngalamun, bisi jadi panyakit ka manehna. Oh, atuh da teh aku teh era aku teh batur hayang boga HP alus geuning. Heueuh, sing sabar we, Yen, anguran mah maneh teh ayeuna mah nya ngalobakeun ngadoa, sing salat sing getol, tahajud, menta ka Allah supaya urang teh dibabarikeun milik rizkina. Yeuh, ulah sok ningali batur, bari ulah sok lamun pek ningali teh ulah tangah ka luhur tuh tingali ka handap aya anu leuwih ti urang mah geus alhamdulillah bisa dahar oge. Ayeuna komo batur mah geura tempo, yeuh sing sabar we ayeuna mah maneh teh. Yeuh, teteh oge lain teu hayang ngabahagiakeun kanu jadi adik teh. Lain teu hayang cenah batur mere HP-na, sok mobilna, sok motorna, sok imahna. Heueuh da meureun maneh ge nempo kaayaan teteh kawas kieu ayeuna teh. Nya ayeuna mah maneh sing sabar, pokona mah sing getol kana ibadah. Ulah tepi ka jeung di ieu baju kawas kieu ke mah kudu disalin, maneh teh ulah kawas kieu nya. Heeh, teh hampura aku ge nu jadi adi sok ngarepotkeun we teteh di dieu. Hari ngomong teh sok kamana kadaek maneh mah naon teteh mah teu karasa karepotan da maneh teh adi teteh meureun rek kumaha deui. Anguran mah ayeuna teh geus lohor jeung geura salat ka ditu indit. Atuh teh. Hampura Yen, teteh nu jadi lanceuk can bisa ngabungahkeun ka maneh. Dahin teu hayang atuh ya Allah sing dibabarikeun milik rizkina budak teh.